Assalamualaikum, ngapunten baraya sadayana kumargi ayeuna abdi bade jiaroh makom ka Mama Sempur nu aya di Purwakarta sareng ibu-ibu Majelis Al Ikhlas. Kumargi kitu abdi bade ngadamel bolu baraya. Urang siapkeun we ieu 3 endogna sareng tambihan gula, tambihan ku panili bubuk, tambihan ku uyah aduk-aduk we baraya. Saparantos kitu tambihan oge ku santan kental, tambihan oge ieu tarigu sareng ku baking powder diayak heula nya baraya, diaduk-aduk. Saparantos kitu tambihan we ku 2 bungkus coklatos baraya, diaduk-aduk deui. Saparantos kitu tambihan ku 8 sendok cai haneut we baraya entong anu panas, tambihan oge ku minyak 8 sendok baraya, diaduk-aduk deui baraya dugi karata baraya. Saparantos kitu urang siapkeun we loyangna ditambihan ku keju parut baraya. Namun abi hilap henteu midio nuju diseupana baraya. Ta ieu we kanggo isianana urang ngadamel tuh. Parantos dibagi-bagi ka ibu-ibu. Sakitu we panginten ti pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.